tengah puting teh kumaha proses teh nyen budak teh kan kedah aya anu namina teh praktekna kedah dikumaha gitu. Ai nyen budak teh kumaha bibit kirang uninga. Iya, oke sami. Nah, sami. Seningal Kan ai panggiwan mah geus ngalaman. mohon. Nah, ai abi mah dicokok, ditumpakan, ai emang acai kumaha? Iya sami, beneran. Di kumaha tah? Lupa kan. numpakan kumaha? Ditumpakan unggul gitu. Supaya naon? Ya supaya punya bukaan lah. Da ditumpakan mah teu kudu boga-boga teh supaya boga budak wae. Ya kumaha maksudna teh didetailkeun, jelaskeun gitu. Naon tah? Nah poho deui supaya boga murang kali teh kedah kumaha gitu. Oh poho deui. Ya biasa cukup poho deui mah. Upah anu paling leres nama beureun si Mang Pacai teh supados biasa gaduh murang kali gitunya. Terus pados sehat gitunya. Terus Mang Pacai abdi teh nyarios ka Mang Pacai selama abdi antara pendak sareng Mang Pacai atau selami teh Mang Pacai naon wae aktivitasna Mang Pacai. Aktivitas teh naon teh kegiatan. Oh iya, naon ngaranna teh? Ya, kegiatan gitu. Ya, kegiatan naon wae tah selain damel atau naon naon wae. Ya, dambal ya. Kadang balik buri. Naon wae atuh teh? Pan mereka nolak burung. Kurung naon? Dongdang nu paragi nu namanu. Oh, gitu. Terus bersihan taina. Henteu. Oh, gitu. Terus eta teh apa cai? Upami ngalatih itu teh dapat gajina sabaraha? Kadang 70, kadang 100. 70 ka sadinten gitu. Sapoe. Berarti upami saminggu teh 1 juta gerep ratus atuh. Ih, segede ageng bisa. Namun kerame tau ge. Oh, kerame. Namun garis tepi mau. Naon nami grupna apa cai? Namanya 32 Oh, 32. Oh, aku ngalatih tapi 32. yang mah iya naon deh itil pribadi. Oh, pribadi Ah. gitu. Ya itu teh pribadi teh gitu masyarakatnya. Ah, Terus apa cai selain gaduh keahlian ngiberkeun manuk biasa naon wae? maibarkeun Ya. Terus antarkeun manuk yeuh. sanes maksana teh selain ngahiberkeun manuk Mang Pacai tiasa naon wae? Pabrik 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 di mana? di logam Oh, pernah. pernah Seberapa tahun ini nya? 4 Jadi naon? nu ieu teh naon ngaranna teh nu paragi depengsar gitu. Dispenser. Eh, Oh, jadi mejana gitu. kadang meja, kadang depengsar, kadang per anu paragi na motor ngeun aya nu buleut. Pernah. Oh, pernahnya dirinya tuh? Pernah Seberapa tahun? 4 tahun? 4 tahun aya. Nah, pindah apa sih gue naon? Nya geraramu Lagi alit atau namanya? Tah, teras tos di logam. Selain di logam naon deui? anu manuk deui. Tos di nu manuk deui? Nya anggar Dugi ayeuna. Teu acan pernah icalan. encan Oh, tah acan. Jadi manuk manuk logam disebatna teh naon tah? Disebat tukang ngiberkeun manuk teh disebatna naon? pilot. Oh, pilot. Oh, jadi seperti di pesawat gitu. Ah, Pesawat gitu. Pilot naik kan motor. terus mah. Nya geus. Nya, ente jelaskeun lah pas ngiberkeun motor terus kumaha? Kerja di mana dan pautan. Oh, terus Eureun didinya terus leumpang we katanya. terus Geus we ibarkeun. diberkeun kumaha tah kalau di nyari kumaha gitu mah. Dikalurkeun, dipidukeun. Terus nyarios naon? Jos, jos. Coba carios jos gitu. Jos, jos. Oh, gitu. Terus lamun misalkan kabur, Teangan. terus nyarios naon? Katukang manuk. Oh, ka tukang manuk. Itu nyarios anu semboyan apa aja ini anu sok di grup dengan nyarios apa?
monitor Nah, kumaha cing kumaha nyariosna? monitor manu kamu Cing tarik nyariosna cing kumaha. Jadi sepatos para wargi sadaya ngauningakeun bahwa apa cai teh sering nyarios kumaha. monitor manu kamu Upami aya bangsat sami gitu. Oh, kumaha nyarios? Monitor aya bangsat gitu sok nyarios. cara Sanes maksudna apa cai nyarios monitor aya bangsat gitu sok. Nyarios teh. monitor ya bangsat Oh, bangsat naon? Ayam. Pernah henteu japatina ka bangsatan? dan Can, nah tah. lupa Oh, tacan pernah. Kabur mah pernah. pernah kamu Terus kemarin. pernah tuh kill. Apa cai teh inditnya? Indit. Tapi eueuh japatian pernah tuh gitu. Hah? Pindah Pernah? Kak. pernah Oh, pernah. Terus kumaha pasti tengah itu kumaha cok carioskeun aya caritakeun gitu. Abis supaya terang dina palebah ngandurkeun japati tapi si japati nanti teu kabawa kumaha cok carioskeun. Mimitiran kumaha? Jemput deui. kalau dengan manu kamu iya jelayan dongdang Menunggang. Terus bawa deui kopi teh ka lapang oh, terus jelayan dongdang itu ria nih kami jadi pas ke lokasi teh teh aya manukna teh gitu. eh Dina brangas tukang teh anu dina digandong eta teh gitu. dan numpuk nangis kosong Oh, nomor teh kosong. Terus eta kumaha seserian itu teh di lapang teh. itu rian kami Oh, asup eta nu kahiji. Anu kaduana pernah di nu lain motor leungit atau leungit. kumaha pernah. Pernah nyukur ke sawah. balik lagi ke sawah Pernah nyusul. Jadi pernah labuh ka sawah. pernah ke sawah Kumaha eta teh caritana kumaha bisa labuh gitu. tempat ngalungkeun motor ningali eueuh ke sawah Jadi pas ngalungkeun teh pacai teh ngalungkeun itu. Sok ngalungkeun gitu. Lu sok peregatkeun. Lu ngalungkeun gitu pas ningali ka tukang, ningali ka belah kulon heeh. motor eueuh Nah, pas ngomong eueuh pas rarasan eueuh di tehangan heula tapi na. jangan lah Wah, tapi hate kumaha hate reuas. luas soal pas ningali ka belah kaler ke belah sawah jelaya ngagoreng Terus pas diangkat eta kumaha caritana? Diangkat ku serangan atau ku aya baturan, aya batuan. banget belimaan itu mah diangkat nggak jalan Eta kondisi si sawah eta teh baseuh atau garing? basuh dan motorna lu tanggung Aduh, pengalaman luar biasa. Jadi apa cainya? Dan milarian artos teh kedah susah nanya, susah terus nanti telah aya hikmah nanya apa cai? keraya ya gerung Raya ya terus. Tapi itu kapan saya dinten sok damel. nya nanti bare nunggu Dari nungguan itu. Terus? aya we datang Oh, kita we ngelibatkeun ayu mohon. Tapi ya alhamdulillah apa saya gitu gini. Orang teh biasa nonton biasa milaren ajis ya. Bisa didinten. Tuang di saha. Dinten pos. Terus apa cai? Kurang tidak ngawangkong tehnya tos lumayan nami. Pacai upami ke aya Rizki upami apa cai jeung Rizki bakal kumaha gitu di kapayunan yang jadi bos Japati atau yang bos Japati. Nah, yang mudah-mudahan kepada nanti penggemar Kampung Citereup atau napi netizen Kampung Citereup urang doakeun salarea supados apa cai janten bos Japati. Nami grupna naon nami grupna? gaduh pribadi Supados namina aya namian kumaha nami pacai terbang atau kumaha oh yang jadi naminanya naon heuh teh Iwan nah Iwan sarua atuh jeung abdi Iwan baik jadi sagereng Iwan naon tanggaranna Iwan Pajai oh Iwan iya mah kalau Iwan beneun nah disebut Iwan gendut abdi ya tuh
Kunuliwan Tapi na sauyosnya Mang Pacai dah salira Mang Pacai itu sami gelut Pacai nanti atau bosan-bosan di mana ditanya ku api atau napi ku sanes gitu supados jantan urang teh biasa pasian pengalaman gitu Pacai jantan pengalaman eta teh urang tebarkeun ka urang kali nu aya gitu bahwa hal positif teh bahwa milani racis teh kumaha astagfirullah ya mohon salah jadi milarian acis teh susah intinya kedah perjuangan sareng kedah sabar nah kedah sabar eta teh utami nama kedah sering ibadah apa cai abi nyaran asal awas jarang tapi bisa jahat. lah enak apa cai ini sempat tadi ada yang dinamai kameramen itunya ada mati Sampai napai. Mangade Mang Pacai ulang bikin challenge ya challenge yang kayak ditanya kuali ditanya mak kuya dijawabnya siap ka para penonton tong wakan seuri upami lamun saya nu ieu tanda siap gitu siapnya Siap. oke kuya bacakeun BABA BIB Ibu. Abi. siap deh Babi. Babi. Baik. TUTU ang Tutu. Aduh enak. sekali deh Cucu ang ungu ak Ungu. Cucu Dia japati gerak. J aja P apa T iti Hati. Japati. ninggalan kan itu kan itu ninggal sekadik deui iya jawab si Udin mawa tilu kaleci si Udin mau tilu kaleci nah datang si Komar mawa 2 kaleci jadi aya sabaraha kaleci Tiru ditambah 5. Iya. Tiru tambah 5. Delapan. Oke betul atau tidak pemirsa Tidak. jawabannya berapa Tidak. siap satu kali lagi baca si Emut jualan bala-bala si Emut aya 5 aya nu meuli cetati meuli bala-bala hiji jadi aya sabaraha tinggal sabaraha Nyelopat. Benar. betul tepuk tangan dulu baca sekali deh Mang Jajang mau Japati Mang Jajang mau Japati dina kantong 10 Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya. Hatur nuhun.